Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat mugia adu aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang neraskeun hanca garapan carios dongeng kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapak Kasukarna nu diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami telepat mitra kaum dangu hanca anu waktos dinten kamari katunda teh dugika mitra den asmaya ngan Olohok manehna henteu ngartieun neuteub ka diri suhana nu ditungtun ku Jang Idik lantaran ku juru rawat manehna kudu kaluar. Atuh den asmaya sedih harita keneh ge nyusul ngan Nyi Hati mah muntangan nyaram den asmaya indit tapi den asmaya keke ugi kadinya nya mitra hanca anu waktos katunda teh anu waktos dinten kamari katunda teh kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Nu nyarek sareng nu keukeuh siga nu pabedol-bedol. Nyi Hati mah keukeuh muntang sangkan den asmaya cicing ulah nuturkeun suhana. Tapi den asmaya maksa keukeuh bae hayang nyusul. Sabab ceuk pikiranana Nyi Suhana mata kuatir mun ninggal dina paromana. Juragan, sanes bade ngalongok pun biang juragan teh. Mangga tuagan tinggal pun biang teu emut deui. Nah kersa ngantunkeun anu teu emut. Mangga bade ngantunkeun mahgan. Asal pun biang parantos emut. Ceuk Nyi Hati mah kumareda bari muntangan asmaya. Nyi Hati mah mangga kitu oge da sayakosna atuh. Engkang kadeu teh bade ngalongok suhana. Atuh ayeuna dongkap ka rumah sakit sugan teh Nyi Suhana anu udurna. Tapi sanaos tuang ibu oge teu nanaonnya. Akang ngelehan maneh kanggo kahormatan diri engkang sareng ibu Nyai. Engkang bade teras ngantosan heula di dieu. Jawab den asmaya bari ngaharu balik deui ka kamarna Ibu Ratma. Kaparengan harita teh mana Hati mah eling lantaran waktu tadi manehna ngalenggak soteh sieun den asmaya bareng ngahiji milih suhana. Numatak ngahaja bae harita keneh diambek jeung terus ngalenggak peureum saolah-olah teu inget. Padahal teu kunanaon ari suhana eueuh mah jeung geus ngadenge anakna datang deui jeung asmaya. Ngadak-ngadak beuntak deui siga nu kakara eling. Ma, tos emut deui ayeuna teh, ceuk den asmaya bari neuteub. Atos Aden. Kieu nasib emak mah geuning Aden. Keun emak nu ngarasa sangsara jeung cilakana. Atuh mudah-mudahan bae pun anak Nyi Hati mah sing aya dina kabagjaan. Sareng saha angkat ka dieu teh Aden. Ceuk Marat mah bari ngarunclang Cipanon pikawati reun. Kunaon kawitna pangkajantenan kieu teh atuh emak? Ceuk den asmaya bari neuteub kawas hayang geura nyahueun. Moal salah deui Den. Gara-gara anak tere emak si Suhana
ngadu meureun ka bapana nyaeta salaki emak. Geura teu pupuguh jol-jol jekek-jekek ngadekan ka emak. Nalangsa harita teh Aden. Da puguh emak awewe henteu bisa meta pisan. Tapi keunda teu nanaon geuning. Sarta beungeut henteu cacad. Sanaos cacad oge. Teu naon-naon da emak mah enggeus kolot. Tapi tos kitu bae geuning Aden. Tos kersana Gusti anu Maha Suci. Ari nu salah mah nya salah bae. Teu burung pada ngepung ku tatangga emak teh. Sarta salaki emak anu tos nandasa ka pamajikan teh terus dibincang. Sarta dirawat ku anu wajib. Ari emak ngaringkuk di dieu. Jawab Marat mah siga nu hayang dipikarunya. Nuhun emak atuh. Ieu dugi kahatan padaksa salira emak teh. Namung anu langkung nuhun. Sarta gumbira kanggo abdi mah upami kulawarga emak sadayana ngahiji saluyu sabeungkeutan ulah dugi ka sapertos nu atos-atos. Laras Aden, emak oge hayang kitu. Namung nyaeta atuh kahayang tinggal kahayang. Ari tujuanana benten mah tetep bae benten. Kahiji nyisuhana sok maradu abong-abong ka indung tere. Kaduana bapakna sok guguan. Samalah pun anak oge ka babantun sangsara. Namungkeun da buktosna ayeuna oge aya nu sae manah geuning buktosna Aden. Seuk Marat mah kawas nu muji ka anak. Kitu mah. Duka atuh upami kitu mah. Namung teu woleh ngadoakeun bae abdi mah. Mugi-mugi sing enggal-enggal damang sapertos sasari deui. Nuhun Aden. Jawab Marat mah siga gumbiraeun pisan dijawab kitu teh. Nu ngarolongok ti dinya, harita beak waktuna kudu enggeus kalaluar. Atuh Den Asmaya atoh keur mah hayang ti tadi kaluar ti rumah sakit. Ari ayeuna waktuna kudu enggeus kalaluar. Atuh pok anjeunna nyaur ngawartosan Nyi Hatimah. Nyai, tos waktosna kaluar geuning. Duh batur oge tos kalaluar sadayana. Kantun urang bae anu aya keneh di dieu teh. Ceuk Den Asmaya bari ngareret kanu gering. Pok neruskeun omonganana. Ma, abdi permios bade wangsul nya emah. Mugi-mugi emah sing enggal damang. Bade sareng pun anak mulih teh Aden. Ceuk Marat mah siga nu hayangeun yakin. Sarta red ngareret ka anakna. Tangtos bae ti dieu mah. Namung ari ka Jakarta mah moal panginten. Jawab Den Asmaya bari imu. Kawas ngartieun pisan kana maksudna nu udur teh. Mitra kaum dangu. Sanggeus Den Asmaya amit leos anjeunna ngaleos ngantunkeun anu teu damang. Laleumpangna teh ngarendeng teu pajauh ti Nyirat mah. Barang geus datang kaluar, Nyi Hatimah gancang naros kawas anu kasieunan. Juragan, bade ka mana ayeuna teh? Bade mulih ke Jakarta atanapi bade sindang heula ka abdi? Nyai, engkang teh bade ka Jakarta. Namung tangtos bae reug Den Asmaya nyariosna liren heula. Tangtos kumaha juragan? Jawab Nyi Hatimah maningareunjak. Tangtos ngajajabkeun heula sarira Nyai. Kersa ku akang dijajabkeun. Kantenan bae juragan. Geuning kersa ridho manah dijajabkeun ngajajabkeun ka abdi. Ceuk Nyi Hatimah bari neuteut. Margi dongkap di Jakarta oge ngabujeng ka bumi Nyai. Ayeuna oge bade dijajabkeun deui.
An dugi kangawitan urang tumpak mobil. Mangga atuh kalebet Nyai. Ceuk Den Asmaya bari gancang mukakeun panto mobil bus duanana ararasup. Sanggeus aya jero mobil sarta diukna merenah mesina dihirupan. Geleser mobil teh maju mapai-mapai jalan aspal. Di satengahing jalan teh breh katinggal Nyi Suhana keur ditungtun ku adina. Sarta ngingha keneh ceurik tina bakating ku peurih. Karasana ku Suhana nu asih dipulang sengit, nu nyaah dipulang moha, nu matak henteu kawawa cipanona ngalembere. Nyai, kumaha tuh aya Nyi Suhana sigana mah? Bantun atanapi entong. Ceuk Den Asmaya bari ngajalankeunana eta mobil laun pisan. Juragan, upami bade ngabantun Nyi Suhana mah, langkung sae abdi turunkeun heula di dieu. Jawab Nyi Hatimah manija medud. Kitu pamadaga Nyai teh. Lamun kitu mah urang langkung bae atuhnya. Ceuk Den Asmaya bari terus ngajalankeun mobilna. Ditarikeun ngarah gancang ngaliwat jeung gancang balik deui. Sanggeus balik deui rek ngajak ngobrol ka Nyi Suhana anu harita keur ceuri. Barang siut mobil nyemprung hiur ngaliwat Suhana. Angina mani karasa ngahiuk bakat ku gancang. Atuh Nyi Suhana reuwas sarta sanajan keur ceurik manehna ninggali heula. Ari breh teh Den Asmaya jeung Ceu Hatimah dihareup ngajalankeun mobil gancang. Kawas nu sieun kadeur. Atuh Nyi Suhana peurih hatena mani nyereset. Dik, nah ari anu ngewaeun ka Ece, mani ngatarakeun maneh jang idik. Padahal da moal ninggal Ece oge jang. Jeung teu aya hate deui hayang dipikabogoh ku Den Asmaya teh. Nah atuh urang teh bet diperangkeun ku nu kagunganana. Waktu ieu kudu miskin. Padahal Ece oge moal nyeri hate jeung moal hayang ngilu tumpak mobil jang idik. Asal ulah kitu teuing. Asal ulah kitu teuing bae kahayang teh. Mani nyeuit ampir nyabet. Cieun. Pipiluan merenya dik. Teng teuingeun. Segeruk Nyi Suhana ceurik gawas nu kanyanyerian. Ceu, atos ceu ulah nangis. Keun abah ayeuna aya dina tahanan polisi. Tapi abdi anu bakal bela pati ka Ece. Abdi ana bakal nyenangkeun ka Ece. Sanes heureuy ieu teh Ceu. Mangga saksian ku Ece. Tos repeh cenenah. Jawab jang idik dumareda. Dik, ayeuna pisan Ece hayang mengkol jalan teh dik. Gamananya supaya ulah panggih sareng anjeunna. Bilih kaganggu ku urang. Ceuk Nyi Suhana bari nyusutan Cipanon. Urang norobos ti dieu bae atuh Ceuk. Keun maranehna mah sina jongjon, urang mah ulah ngagokan ka anu keur ngajujurkeun kabagjaanana. Hayu jang idik. Jawab Nyi Suhana hanya tujuan kana pamadeganana nu jadi adi. Sanggeus maranehna mengkol terus lempang totorobosan.
sarta bari ngaralamun inget kana mobil teh anu rek nyabet manehna. Ari anu dilamuna harita teh geus eureun. Jut duanana tarurun sanggeus diluareun mobil gancang Nyi Hatimah naros. Bade teras ka rorompok juragan. Cenah, Nyai, hapunten bae akang teh. Bade teras ka Jakarta. Keun sanes waktos rupina tangtos ngalonggokan kasadayana. Jawab Den Asmaya bari asup deui ka jero mobil. Maju deui neangan pamengkolan. Sanggeus aya pamengkolan eta mobil balik deui. Barang palebah Hatimah reug harita eureun heula gigireunana Hatimah anu ngajanteng di sisi. Nyai, mangga digantun atuhnya, ceuk Den Asmaya bari manggut. Mangga juragan, Jawab Nyi Hatimah bari unggeuk deui. Atuh ari geus ditembalan mah geleser eta mobil teh maju. Nyi Hatimah diteuteub tepi ka les teu ka tembong. Sanggeus mobil teu ka tembong, Nyi Hatimah terus ngomong dina sajaroning hate. cing, hayang nyaho kumaha ieu Nyi Suhana teh dipapagkeun ku Den Asmaya atawa moal. Lamun nepi ka dipapagkeun komo lamun si Suhana dianterkeun mah tetela aing anu sisit kadal, manehna anu bagjana. Ceuk gerentes hate Nyi Hatimah beri nungguan di dinya. Ari anu diupatna Den Asmaya harita teh waktu ngajalankeun mobil launna kaliwat saking. Sarta bari lurat reret saban nu ngaliwat istri ku anjeunna ditinggali. Tapi sadayana oge sakur anu kaliwatan Nyi Suhanah mah teu aya. Atuh Den Asmaya bingung sarta ngomong jero hate. Nah, kamana Nyi Suhanah ieu teh? Moal kitu balik deui ka Cicadas mah, ceuk gerentes hate Den Asmaya. Bari terus ngajalankeun mobilna digancangkeun. Tapi barang tepi ka Cicadas, Nyi Suhanah masih eueuh. Atuh huleng beuki bingung kamana neanganana. Sanggeus ngahuleng sakedeung, gancang mobil dipengkolkeun terus balik deui bae. Jalan Cikutra dipapai mani lalaunan pisan. Tapi sakitu apik teh tetep Nyi Suhanah eueuh. Atuh Den Asmaya sedih nalangsa taya hinggana. Malah jero hate mikir kaduhung tadi diliwat. Nyana-nyana bakal kitu henteu bisa tepung deui. Tapi Den Asmaya yakin tangtu aya belah ditu palebah pengkolanana nu matak gancang kadinya. Ari breh ti kajauhan aya awewe ngajanteng. Atuh Den Asmaya atoh gancang harita ngadius nyamperkeun anu ngajanteng. Ari reug mobilna eureun. Gebeg Den Asmaya riwas, olohok mata simeuteun. Juragan, nah geuning mulih deui ka dieu. Bade kulem di dieu juragan teh. Ceuk Nyi Hatimah anu tita tadi nungguan. Malah waktu neuleuh mobil manehna geus ngageter lantaran sangkaanana eta mobil ditumpakan ku anu dipinga ngewa. Nyaeta Suhanah teh ya mitra. Barang kadeuleuh sorangan plong hate Hatimah ngemplong beungeutna mani marah mai. Ari Den Asmaya bengong sajongjongan teu nembalan lantaran sangkaanana nu ngajanteng teh Suhanah. Ari pek horeng Hatimah malah nanya nage kitu. Matak bingung anu nembal. Juragan, geuning angkat deui ka dieu juragan teh. Bade aya naon agan?
Ceuk Nyi Hatimah nanya deui. Nyi, akang teh bade talata sakediknya. Sanes bade mondok di dieu. Saha atuh anu nungguan ieu mobil? Jawab Den Asmaya siga nu bingung. Bade talatah naon juragan teh? Ceuk Nyi Hatimah bari neuteub kawas hayang geranya ho. Akang tangtos ka dieu deui. Sarta akang tangtos nepangan deui ka sadayana. Ka Nyai, ka Emah, ka Abah, ka Nyi Suhana jeung ka Jang Idik. Margi eta sadayana oge kulawarga Nyai sanes. Kersa upami nepikeun eta amanat engkang. Ceuk Den Asmaya bari neuteub. Mangga juragan, kapun biang mah. Namung upami ka Suhana jeung sakuala wedetna mah abdi teh alim. Margi juragan uninga ku anjeun. Gitu? Jawab Den Asmaya bari ngereser. Mengkolkeun heula mobilna geus mengkol. Reug eta mobil teh eureun deui. Deukeut Hatimah. Ok Den Asmaya neruskeun omonganana. Upami teu kersa nepikeun mah, sauyos bade ditepikeun ku engkang bae. Ceuk Den Asmaya bari geleser eta mobilna dipajukeun deui lalaunan. Ari Nyi Hatimah ngagawena olohok bae. Rek ditepikeun ku anjeunna, tapi saha geuning bet balik deui kawas rek ka Jakarta. Naon ieu teh hartina? Ceuk gerentos hate Hatimah. Bari melong eta mobil anu beuki lila beuki jauh tina pandangan manehna. Den Asmaya bingung pisan. Anjeunna maninga heruk, mobilna ge mindeng eureun. Saban jelema ngaliwat manehna osok nanyakeun. Tapi taya anu bebeja da puguh teu nyarahoeun. Sanajan aya nu wawuh tapi teu nyaho di mana ayana Nyi Suhana teh. Atuh Den Asmaya bingung. Reug bae mobilna eureun ngajugrug di sisi jalan. Sugan jeung sugan Suhana ngaliwat deui ka dinya. Arek sabar ditungguan tina bakating kunyong srong hayang patepung harida. Ari anu ditungguan Nyi Suhana teh keur nginghak bari leumpang ceurik bae. Diupahan ku adina anu teu weleh ngintil-ngintil. Jalanna ngahaja bae milihan anu sarepi henteu ngaliwatan lembur. Nu dimaksud ngarah jongjon sok sieun aya anu nanya pang manehna nyegeruk ceurik. Dadalan cilaka diri sanajan milih nu sepi nu tara katincak jalma. Tapi gok deui pasang gerok jeung hiji lalaki segut bedegul budi amprotan. Kawas jalma tukang gelut leungeun gede parasagi. Tepi ka pating bereuhit sepirna. Pating cerendul ari leumpang ngagedig. Teu beda ti leumpang begal. Weh, kebeneran yo panggih di dieu. Ceuk eta jelema bari ngarandeug sarta seuri semu bunga. Nah, aya naon Pak Eben teh? Jawab Jang Idik nembalan. Dalanceuk nama keur ceuri. Di ditu. Bieu teh ngan eueuh. Ditungguan di lapisan deui. Ari si Nyai kunaon ceurik? Aya nu ngaheureuyan Jang Idik. Ceuk Pak Eben bari neuteub ka Suhana. Horeng Pak Eben anu harita datang pasang keruk teh. Biasa bae pun lanceuk mah. Ari aya kasusah teh sok kitu. Juuh Cipanon Pak Eben pun lanceuk mah. Oh, kitu. Halus oge kitu. Gede bagja anu juuh Cipanon mah. Gede bagja kumaha di Pak Eben? Pang tepi ka juuh Cipanon teh lantaran henteu bagja.
Olo cilaka kudulur pateterean dinya nyeri. Duit teboga da eleh deui dipake pasang buntut. Mana tandana bisa disebut bagja. Jawab Jang Idik bari neuteub. Tah ieu ku panggihan urang oge guys. Bagjabat. Aban sanya nama bang baba kadieu teh ngundang Idik. Ayeuna pisan kudu datang ka imahna dunungan baba di Cipaganti. Tangtu ieu teh soal rejeki. Ngarti atuh henteu? Rek nita kanu sanget deui Pak Eben. Jawab Jang Idik hayang tetela. Ari Pak Eben samemeh ngajawab teh ngareret heula ka Nyi Suhana anu teu resepeun pisan kana soal main teh. Geus kitu kakara Pak Eben gancang ngajawab. Ish, lain rek nita soal nu kitu lik. Ari rek nita kitu mah aduh datang bae jeung anjeunna cara kamari ieu lain. Ieu mah lain kitu. Tapi anu bener mah rek meresen jeung rek mere pagawean. Jawab Pak Eben bari seuri. Mah lamun isukan Pak? Ih, nu matak oge ari nu ribu mah. Rek aya nu mere oge jeung engke-engke we. Tu cara aya nu mere bi susaheun mani dolog nyelenteng. Ayeuna dik lain isukan. Ieu oge lambat teuing sabab babati tadi nungguan Idik teh. Lamun seug panggih ti tadi mah meureun ayeuna teh geus balik deui. Jeung naha make hayang isukan. Sieun ditipu? Rek mikir heula meureunnya. Sanes kitu Pak Eben. Abdi mah pang teu tiasa nepangan ayeuna teh hayang jajabkeun heula Suhana tepi ka imah. Nah, leutik keneh lanceuk Idik teh make jeung dijajabkeun sagala rupa. Pak Eben seuri leutik. Semuni imat pedah lanceuk dijajabkeun ku adina. Ulah ning seurikeun Pak. Ari kudu ayeuna mah nya hayu bae ayeuna. Jawab Jang Idik bari ngareret ka lanceukna anu ngeluk tungkul. Ok neruskeun omonganana. Cenena wayahna bae nyalira ka lembur teh nya ceu. Sugan bae abdi aya milik di pasihan padamalan sareng diperesen ku dununganana Pak Eben. Wayahna nya ceu. Ceuk Jang Idik ngahelas ka lanceukna teh lantaran nguyung pisan. Moal lila di ditu teh Dik. Jawab Nyi Suhana kawas nu sungkan paturai. Lila moal cenah Pak Eben. Ceuk Jang Idik malik nanya ka Pak Eben. Wah, moal nyai. Paling-paling oge jual terus ngaleos deui atawa mondok sabeuting mah teu naon-naon lamun di ditu nyampak tatamu nu sejen. Maklum jelema jegut jeung kasep mah teu boleh loba rongrongan. Tapi lamun ti tadi mah urang panggihna nanggungan sakedeung. Sabab anjeunna moal nampi tamu anu sanes. Ari sanes Jang Idik mah nganya eta atuh. Ayeuna mah katelaran papanggihna. Tapi moal naon-naon lah. Jawab Pak Eben ngahatean. Sangkan nu milu jeung nu ditinggalkeun henteu haringhang. Ayo atuh, ceuk Jang Idik bari terus ngareret deui ka lanceukna. Pok neruskeun omonganana. Mangga ce nenah nyalira bae wih tehnya. Abdi bade sareng ieu Pak Eben. Nyi Suhana teu nembalan midra kaum dangu. Ngan saukur unggek bae. Atuh hari geus kitu mah leos Jang Idik teh indit diiringkeun ku Pak Eben.
Atuh Nyi Suhana sedih nyurucut teh Cipanona ngelembereh mapai pipi. Bari neuteup kanu leumpang kawas sejen rasa yen adina rek digebrus kana jurang kahinaan. Idik, pek didoakeun ku ece teh Ujang. Sing aya dina jalan kamaslahatan nya rejeki jeung rejeki teh ulah tina jalan. Idik, adi cece. Ceuk gerentes hate Nyi Suhana bari curucut Cipanona ngalembereh sarta leos manehna leumpang mani jumarig jeug leumpangna ade guluang galeong siga rek labu. Tapi ari Jang Idik mah leumpangna teh beda deui. Ngagedig semunu segut sakapeung mah luluncatan lamun manggih solokan. Tina bakating kurusu hayang gera-gera datang balik deui ka imahna. Sarta bari mawa duit keur lanceukna anu sedih. Barang geus tepi ka jalan leumpangna teh beuki gancang. Hei, aya mobil Den Asmaya tu Pak Ben. Ceuk Jang Idik bari nunjuk kana hiji mobil anu weuteuh sarta cetna ting buri nyai kasorot ku panon poe. Tah Den Asmaya Dik, ceuk Pak Eben ngahuleung. Anu geus mere pakean kapun lanceuk. Ngan pakeanana bea ku abdi dipake pasang deui buntut. Jawab Idik bari ngarandeug. Rek daun manehna ka dieu deui deh. Ceuk Pak Eben geus mimiti curiga sabab sabenerna mah dununganana Pak Eben oge geus ngait hate ka Nyi Suhana teh. Biasa bae budak ngora tas nganterkeun Cihati mah anakna marat mah. Jawab Jang Idik bari terus leumpang deui. Barang palebah eta mobil, red Jang Idik ngareret ka Den Asmaya anu nyarande dina jok mobil. Kawas keur sare padahal keur ngalamun. Barang ngareret Jang Idik Den Asmaya teh ngagebeg. Sarta gurag giru cangkat bari muka panto mobil. Gero manehna ngagaro. Jang Idik, ke antos sanjang. Ceuk Den Asmaya bari ngudag galuar ti jero mobil. Pade naon juragan teh? Ceuk Jang Idik rada tegenah sabab anggapan manehna mah Den Asmaya waktu tadi teh arek nyamber ku mobilna. Da Suhana oge ampir kageleng. Jang Idik, akang teh bade mundut di hampura Jang. Jang Idik sareng ka tuang raka. Jawab Den Asmaya sopan pisan. Pedah tadi bade nyabet abdi sareng pun lanceuk ku mobil teh ya. Is lah sanes kitu Jang. Akang mah teu bisan gaduh hate kitu mah. Ampun baralun teuing. Rek menta di hampura so teh pedah waktu di rumah sakit tiasa narik nakon. Margi Nyi Hati mah kejemnaker. Nu mawi akang teh saparantosna ngajajabkeun Nyi Hati mah teras balik deui. Namung nalangsa Jang Idik akang teh. Margi Jang Idik sareng tuang raka teu kapendak. Atuh akang terus-terusan bulak-balik mapai-mapai jalan ieu. Tapi tetep bae teu aya tanda-tandana aya Nyi Suhana jeung Jang Idik. Nu mawi teras bae diantosan di dieu. Tah ayeuna mah kaperengan tiasa patepang. Tos tim tepang bade kumaha? Ceuk Jang Idik rada teu ngareunah keneh. Kahiji bade mundut di hampura. Kadua bade talatah ka Nyi Suhana upami kersa nepikeun mah. Da talatah ka Nyi Hati mah teu kersaeun nepikeun
jang idik duka kunaon? Jawab Den Asmaya dumareda. Ah, langkung saya sempingan bae atuh ku anjeun juragan ari kitu mah. Margi abi mah aya prilogi heula. Sareng awon bae tunda talatah mah. Sareng abdi can tangtos wangsul deui ayeuna margi bilih ka wengi. Itu sae jang idik. Ari aya widi ti saderekna mah bade teras ka ditu bae. Namung dupi jang idik bade ka mana? Kaditu ka dununganana ieu paeben. Kitu teh abae nu seueur pangabutuh mah upami teu hampang birit mah lapur. Ari bumina mah dununganana paeben teh di Cipaganti. Nu mawi mangga bae kaditu juragan bade kapun lanceuk mah. Dupi jang idik bade kana naon ti dieu ka Cipaganti teh? Ceuk Den Asmaya bari neuteub. Kumaha ieu bau nu ngajak? Jawab idik bari ngareret ka paeben. Di dieu kana bemo dugi ka alun-alun. Di alun-alun kana beca. Naon sasahna? Ceuk paeben henteu ngadago dina ditanya heula. Kumaha upami dicajabkeun ku abdi kersa? Ceuk Den Asmaya bari imut. Nuhun atuh. Jawab paeben mani gancang lantaran ongkosna moal kaganggu. Ari geus badami kitu celak sararea runggah kana mobil Den Asmaya. Geleser mobilna maju ngajugjug ka Cipaganti. Barang tepi jut tarurun. Ari mobil maju deui sanggeus nu numpang turun mah. Den Asmaya bungah pisan geus hasil maksud teh lantaran manehna ngarti kahiji hayang nyahoeun imah dununganana paeben bisi engke jadi maru. Kadua maksud manehna poe eta moal balik rek nginep di hotel Homan sarta sorena rek indit nepungan ka nyisuhana. Ngarahan teu katinggali ku hati Mahmun kadinya. Sarta manehna nalangsa lantaran bieu ku idik manehna geus dibejaan yen nyisuhana geus pindah tukangeun imah hati mah. Geus nyieun weuteuh keneh tapi urut kandang domba ku Den Uwes diomean. Atuh Den Asmaya sedih lantaran eleh jajaten. Sok sieun kapiheulaan eleh geleng ku Den Uwes. Nu matak euceuk hatena lamun manehna kaditu moal rek make mobilna. Tapi arek make bemo sarta balikna rek lempang malah ngahaja rek peuting. Ngarah aya pemandangan sugan bae nyisuhanah ka manehna nitah mondok. Itu pikiran Asmaya nu arek dilaksanakeun. Harita teh pasosore layung langit mani hibar caangna kaliwat saking tatangkalan salin rupa siga anu semu koneng. Nyakitu gunung jeung pasir kabeh pada salin rupa. Malah mah jelema oge ari model Nyi Hati mah harita ngadadak salin. Tapi lain salin rupa ieu mah salin pakaian kawas anu rek lalajo. Nyi Hati mah mani ginding pakaianana teh alus pamasihan Den Asmaya waktu suhanah kageleng. Dipake mani mentereng sarta diwedak camerok. Sarta buuk diponikeun niru-niru urang kota. Tapi tibatan nyari mah kalah kawas sayang manu teu matak pikabitaeun. Langgeor hati mah lempang jalan-jalan di buruan kawas anu keur ngalayung. Nyipta-nyipta anu kasep Den Asmaya ti Jakarta.
Berkasep katambah beunghar mobilna pating gurilap. Bet komo deui bumina meureun gedung anu sigerong sarta parabotna kumplit harerang pating garenclang. Tehelna teh siga unteung dina tembok ku papaes. Sarta aya televisi mata kresep nu ninggali. Keur jongjon bae ngalamun. Bari teu pluntang lantung leungeunna dikatukangkeun. Harita lar Nyi Suhana ngaliwat ka lebah dinya. Da teu be teu aya jalan deui. Maksudna are kacai tas nyangu saaya-aya. Atuh hati mah kaganggu neuleunena ngaliwat teh. Gancang harita ditegor. Reka mana nena? Ceuk Nyi Hati mah nyentak. Bade mandi ceuk. Jawab Nyi Suhana pondok. Sarta ngarandeg sakedeung bari neuteup ka hati mah. Tadi kadeuleu kuring dianterkeun ku Den Asmaya. Cenah. Kantenan bae katinggal mah ceuk. Maneh teu panas neuleu kuring dibawa kana mobil ari maneh diliwat. Henteu ceuk, nuhun bae anu aya. Margi abdi gaduh dulur aya nu mikanya aku anu beunghar sarta kagungan mobil keur kasep teh. Jawab Nyi Suhana jujur pisan nyaritana teh. Naon? Mikanya Ceuk Nyi Hati mah nyentak deui. Sumuhun ceuk. Jawab Suhana reuaseun. Lain mikanya deuleu tapi mibogoh Den Asmaya ka aing teh. Nah make disebut mikanya aku sia teh nena. Nah teu doa sia aing menangkeun nu kasep jeung nu beunghar teh. Ceuk Nyi Hati mah tutunjuk bakatku ambeuk. Nuhun atuh ceuk hati ari anjeun mibogoh mah. Mugi-mugi bae sing enggal nikah sarta sing enggal putraan. Binga abdi teh ceuk. Sugan bae aya salindungeun abdi. Da piraku ece bade tega ka abdi upami mendak kesenangan mah. Jawab Nyi Suhana cipanona ngagarendang. Nalang sak meureun pedah asa teu pupuguh jol disentakan. Hangtu maneh bakal nyalindung ke aing nena. Tapi bakal ngadunungan lain diurus gitu bae. Teu gampang hayang beunghar jeung hayang kapake kuno kasep teh deuleu. Kahiji urang kudu alus rupa. Tah deuleu rupa aing alus atawa goreng. Tah kulit beungeut aing alus atawa goreng. Cacakan tengah poe ereng-erengan aing mah geulis. Komo deui keur saryak layung kieu. Geulis atawa henteu aing teh nena. Ceuk Nyi Hati mah bari melong hayangeun ngadenge jawabanana. Henteunan bae geulis mah cece. Naon? Tandana anu disebut geulis ku maneh teh cing hayang ngadenge aing mah. Ceuk Hati mah beuki neren nanya na ade. Uleung Nyi Suhana bingung susah rek nyebutkeunana. Rek disebut alus kulit da puguh camero. Wedak kulit na yakin garadak. Rek disebut irung bangir da ngadungkuk siga hawu. Panona mani bolotot halis ngejediglir iled. Pangawakan jauh pisan mun disebut jangkung leutik. Bener ari jangkung na mah, tapi meureun jangkung gede. Kunaon make balem Suhana? Hayo jawab naon tandana aing geulis yah. Ceuk Nyi Hati mah nyentak deui. Eta Jawab Nyi Suhana beuki bingungeun. eta naon?
Nyi Hatimah beuki ambek. Eta heunceu pang dipikahoyong ku nu kasep oge tangtos euci teh geulis margi nu geulis sareng nu kasep lir jambe dibelah dua. Sanes kitu saur tukang pantun teh nya ce. Jawab Nyi Suhana manggih piomongeun. Nya bener Suhana. Ciung atuh rek kacai mah. Tetela nurup cupu dan Asmaya jeung ece mah. Ceuk Nyi Hatimah leah deui budi basana teh. Leos Suhana kacai dicaina lila pisan. Malah mah barang reupoe kakara balik dicai pang manehna lila kitu lantaran hoream panggih jeung anu keur ngalantung. Ari enggeus katinggali Nyi Hatimah ka imah mah kakara manehna balik. Kajen tiris teu digubris dina waktu tadi mah. Lantaran ayah Hatimah masih ngalayung di hareup. Barang datang ka imahna, Nyi Suhana nyeungeut damar. Atena sumelang bae ingat ka adik manehna. Lantaran geus reupeuting masih keneh encan datang. Atuh gancang ku manehna disambat bari nyisiran sarta ngeunteung kana kaca anu ngan ukur sapotong. Da puguh kaca geus potong diselapkeun kana bidik. Nyang idik, kamana bae atuh ngahariwangkeun dulur. Ceuk Nyi Suhana ngomong sorangan. Padahal di lawang panto harita aya jelema anu keur ngintip-ngintip. Malah dina ngintipna teh di waktu sariak layung. Nyaeta waktu setengah genepan bade ka magribkeun midra eta teh nya. Waktu Nyi Hatimah ngambek eta jalma enggeus ngintip. Kabeh omonganana teh kadenge mani nong toreng. Sakecap ge teu kaliwat kudu ngintip di Bandungan. Waktu Suhana nyisiran sarta make samping cangkung nu mener nengahan susu. Mata kabita nu ninggal eukeur mah pinareup ngeusi. Komo barang disalin mah kapaksa henteu ditoong. Da puguh eta imah teh teu aya kamaran pisan. Sabab urut kandang doma. Nu matak nu ngintip malik waktu Suhana salin mah. Saenggeus Suhana tarapti di baju sareng di samping. Najan samping jeung bajuna harita pinuku kerod. Tapi kalah beuki sari raraina beuki sumorot. Siga anu cahayaan. Tandana istri nu soleh sarta nu bersih hati. Pantes rek aya sinaran ibarat cahaya neon. Trok, 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 suara panto diketrokan gunung ngintip. Atuh gancang Nyi Suhana ngorejat samarukna anu ngetrokan eta panto teh adi manehna. Brai dibukakeun. Ari breh teh. Kebeg Nyi Suhana ngarenjag. Dina bakating kurewa sarta harita ge mundur kawas hayangeun ngajauhan. Nyai, ieu engkang kadeheus tanpa larapan. Ceuk Den Asmaya laun pisan nyaritana teh. Kawasieun kadengeun ku Nyi Hatimah. Juragan, geuning keur sarurumpaheun sumping ka dieu juragan teh. Moal lepat alamat agan. Ceuk Nyi Suhana bari terus undur-unduran. Nyekelan bilik da puguh eta bilik teh heurin. Leres Nyai, kadieu anu bade dijugjug ku engkang teh. Nah nganggo undur-unduran segala rupi. Nasieun ku engkang teh, jawab Den Asmaya bari neuteup. Sanes sieun ku juragan abdi mah agan. Namung sieun ku
Ceuk Nyi Suhana teu daek neruskeun omonganana. Usaha atuh Nyai, jawab Den Asmaya bari ngadeg di lawang panto teh anjeunna imut. Sieun ku eta juragan. Abdi mah teu wantun ngawartoskeun gan. Margi sieun. Ceuk Nyi Suhana mani muringis. Nyai, engka ngartos yen Nyai teh sieun ku Nyi Hatimah. Tah ayeuna mah engkang bade tumaros bae Nyai. Mugi dijawab satarabasna ku Nyai teh. Engkang ngahaja dongkap ka dieu bade nepangan ka Nyai. Sanes bade nepangan ka Nyi Hatimah. Kumaha salira teu kaabotan? Ceuk Den Asmaya bari masih ngadeg keneh di lawang panto. Dapugu eta imah teu aya tepasan. Nuhun juragan disumpingan mah. Namung langkung sae upami sumping mah kaditu bae ka bumina Cehati mah. Kahiji bumina ageng sareng ka etang sae di ieu lembur mah. Kadua anjeunna mah tiasa mayunan ka juragan. Geuning kantos sasarengan dina mobil. Mung punten bae sanes abdi alim disumpingan. Jawab Nyi Suhana masih rumpang rempeng lantaran didinya taya sasaha. Janten teu kaabotan atuhnya. Upami teu kaabotan engkang bade ngiring calik di dieu kenging Nyai. Atanapi kedah ngadeg kieu bae. Hapunten juragan. Mangga gera linggih agan. Mung hapunten bae ieu samakna kalotor da puguh teu aya deui. Malah disamakan sote ulah aya teuing angin nu nyeok tina conggangna. Jawab Nyi Suhana bari jongjonang tung nyarande kana bili. Kawas nu sieun. Kotor? Sawios dah angguan mah sok kotor Nyai. Malah diri urang oge sok kotor sami teu aya bentena. Namung upami engkang calik Nyai mah bade ngadeg bae. Biasana kitu teh Nyai. Ceuk Den Asmaya bari imut teh anjeunna teu boleh neuteub kanu raraisna Suhana anu genclong cahayaan. Baraya waktosna barantos bahapunten samudaya kelepatan kekirangan sareng kalulubudanana. Mugi aku sadayana dihapunten sareng hatur nuhun kasadayana anu parantos subscribe, anu parantos ngupingkeun dina carita tanah bibidangan Mang Maman. Atur nuhun rebu-rebu nuhun laksa ketib kabingahan anu parantos ngupingkeunana, nu parantos subscribe-na hatur nuhun kasadayana. Apunten deui sakali deui bilih aya kakirangan kaluluputan sareng kalepatanana dina maos ieu dongeng. Mung sakitu bae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.